Wilujeng sore bareng Bayamong ID, Bayamong News, memang menuju di daerah Kandung Ora di Jalan Anyar baraya. Anu katos hadir tapi sering ngalangkung mangta ramekeun di kolom komentar tuh pas sore di Palidir. Nah, rongkrong tuh, woi. Wah, lagi belajar motor. Tuh, baraya. Sunsetna kehalangan. Oh, itu pasawahanana terhampar luas dan jauh. Di sana aya nu ngalangkung tuh kereta api kapal dieu. Gunung naon? Itu teh Gunung Haruman. Betul. Oh, itu teh kampung pojok. Pojok pisan ya baraya. Aduh, iya deh age deh kagelembung. Mangga ramekeun di kolom komentar mana